Bismillahirrahmanirrahim. Nomor katilu ngaleueut arak atanapi anu matak mabok. Salajengna dosa anu sok tumiba kana beuteung teh nyaeta minum arak atawa minum sesuatu anu matak ngamabokeun. Kade ulah eta teh dosa beuteung. Dosa anu sok tumiba kana beuteung ngahaja dibahas ieu doraka-doraka anu tumiba kana beuteung supaya naon urang apal eta teh awon sehingga urang nyingkahan eta padamelan awon. Opat dosa anu osok tumiba kana beuteung teh nyaeta nuang barang riba. Nuang naon? Barang riba. Seperti engke bakal dibahas dina kitab fikih bahwa riba teh ngeleuwihan haram. Kulu qardin jaro manfaatan bahwa riba. Setiap nganyukeun anu narik kana kamanfaatan eta teh riba. Contoh seperti kieu. Cek deal teh sok pajak urang arek naon rek merenginyeum teh rek nganyukeun duit ka anjeun 10 juta asal dagangan anjeun ulah dijual ka sasaha kudu ka kuring dijualna eta teh riba eta teh. Riba namina teh. Berarti ulah gitu. Sok pajak urang arek merenginyeum rek mereng nganyuk duit 10 juta ka anjeun pajak cek deal teh. Ngeun anjeun ulah naon? Ulah ngajual barang ka sasaha kecuali ka kuring hungkul. Tah itu teh deal teh sama dengan nganyukeun anu narik kana kamanfaatan pajak. Jadi we pajak teh teu bisa ngajual barang kasasaha kudu kade al hungkul padahal mah pajak teh loba nu butuheun barang teh misalna. Nu kalima nu kalebet kana dosa anu sok tumiba kana beuteung teh nyaeta nuang barang meunang ngagasab atanapi maling. Terang ngagasab. Naon? Maling Beda. Hari ngagasab mah nyokot barang batur tetegerakan. Oh, gegerakan. Tetegerakan jadi henteu susulumputan. Pura-pura cah. Henteu susulumputan atuh. Naon cenah gasab teh? Teu susulumputan. Nyokot barang batur tetegerakan henteu susulumputan. Henteu ketayep dicokot henteu kitu. Barang batur teh dicokot we rek anu bogana aya rek katingali ku batur atawa henteu dicokot we batur ngaringalikeun pugus-pugu eta teh barang teh lain beulik urang kala dicokot ku urang tagasab urang teh hek didahar ku urang maka dosa hukumna. Lamun pamenak mun menak mamun kumaha mun menak mun menak saena mah nu apik mah ulah dinaon ulah di imam dan nu batur tapi yo pajak mangimam terus imam ku batur teh kop cenah hayang cek aja teh mah hari bisi bunda tah naon teh nya saena mah ulah bisi anu gaduhna teu ridoeun. Atanapi nuang barang tuangeun ladang maling. Terang maling mah naon? Nyanak diam-diamnya. Nyanak barang batur susulumputan diam batur petengah peuting kekatayepan itu mah sarua haram eta oge. Sok sanajan
nu ditua barang anu dituang nama halal ngagasab cau maling cau nama naon halal tapi ladang maling ladang ngagasab jadi haram. Genep nuang bangke atawa anu dipencit teu make aturan sara. Nuang bangke terang bangke hewan bangke teh hewan anu maksud bangke di dieu mah hewan anu tekapeun hewan anu osok di dahar seperti hayam nu halal di dahar tapi paehna teu kapencit itu bangke haram di daharna teh. Seperti kieu aya hayam kagele ku motor paeh teh langsung dipasak paehna teh teu kapencit ulah mata eta hah lamun hayam nanti langsung dikubur nya. Ini tong di dahar we, tong dipasak tong di dahar. Sabab eta teh bangke. Bagus pugu ari nu haram di dahar mah teu kudu dibahas deui. Ya mah maksud bangke di dieu teh hewan anu maotna hewan anu halal di dahar ngeun maotna teu kapencit. Boh hayam, domba atawa sapi. Paeh teu kapencit bangke. Jadi haram di daharna. Atawa memang nama menang mencit eta hewan nu halal di dahar teh. Tapi mencitna teu make aturan hukum sara sarua haram di daharna. Jadi mencitna kudu sesuai sareng aturan hukum sara. 7. Nuang barang wakaf bari teu netepan kana syaratna. Barang wakaf kewe aya dina kitab fikih. Seperti pajak ngawakafkeun tanah ngawakafkeun ka pasantren pek teh ku pihak pengelola wakaf teh eta wakaf barang wakaf anu diwakafkeun ku pajak teh kalah ka di dahar bari tenetepan kana syaratna da aya syarat-syarat ngadahar barang wakaf teh maka haram hukumna ngadahar barang wakaf eta. Wakaf teh kan tina wakopa cicing hartina teh eureun. Wakaf mah teu bisa dijual beulikeun barang wakaf. Nuang barang nomor ka-8 nuang barang tina muamalah anu hukumna haram. Naon cenah nomor ka-8 dosa beuteung teh nuang barang tina muamalah anu hukumna haram seperti ngadahar sanguna ladang buburuh anu doraka. Nah itu haram ngadahar sanguna teh lain sangu nu haramna tapi ladangna peda eta pajak teh menang sangu ladang buburuh anu contohna maling eta mah maling mah geus puguh ieu mah muamalah seperti muamalah teh pajak di buruhan tapi buburuh pajak teh haram. Seperti naonnya? Kieu ya. Pembunuh bayaran atawa pembunuh bayaran. Cek anu mayar pajak teh. Pangabunuhkeun si Juhalim engke di buruhan 100 juta misalnya. Dipaehan si Juhalim teh menang we pajak teh duit 100 juta tatina anu 100 juta teh aya anu di dahar haram hukumna eta teh. Kuduna teh ulah usaha neangan usaha jadi pembunuh bayaran ulah. Seueur muamalah nu haram. 8 nuang barang anu najis dosa beuteung nu tumibakana beuteung salajengna nyaeta nuang barang najis. Nuang tai haram hukumna. 10 nuang barang subhat. Anu ai subhat anu henteu puguh halal jeung haramna ieu dahareun teh duka halal duka haram. Ieu teh ragu urang mah duka halal duka haram tabarti subhat. Taku lantaran subhat ulah di dahar. Sok sanajan bukti namah naon halal. Daripada cilaka seperti kieu we ieu cek pajak teh dahareun teh mengandung racun atawa henteu
mun ragu kitu kumaha dahar ulah. Ulah sasanajan teu mengandung racun. Jadi wes salamet nya.